Jadi pokoknya malamun urang dohir jeung pamajikan batin ge anu dibayangkeun ti pamajikan we kitu nya, nikmati syukuri anu aya di hareupeun urang tah kitu nya. Ulah ngabayangkeun awewe sejen teu meunang eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Alhamdulillah dina kasempatan ieu si abdi tiasa duet sareng pun istri abdi sombong amat walau dikeresakeunnya anu pamudah-mudahan si abdi sareng baraya sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat oge pamudah-mudahan aya dina ridho oge magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dina waktos ayeuna si abdi nyaeta sareng pun istri abdi bade ayeuna ngajelaskeun dina kitab Qurutul Uyun. Urang langsung bae nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Walid duhuli sareng eta tepikeun ngaduhulna salaki ka pamajikan waktuhu ari waktuna itu duhul ma'rufun anu dikanyahokeun. Ba'da Isa anu terdina sabada Isa au qablaha atawa samemehna itu Isa ma'lufun anu dipikaresep. Ahbaro parantos ngabaritakeun itu kinadom rahimallahu amin. Rahimah moga mapri rahmat huka itu kinadom saha Allah Gusti Allah. Anna matluba kana saenyana anu disuprih biduhuli jauji dina ngaduhulna salaki bijaujatihi ka pamajikana itu si jauj eta ayakuna kana yen kabuktosan itu duhul ba'da sholatil isya eta tetep dina sabada sholat isya li anna dalika kana saenyana itu duhul teh eta huwa ari itu dalik as-sunat eta sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu pasal teh bade ngajelaskeun tentang ayeuna mu'asyarah bil ma'ruf atanapi mempergauli istri, atanapi ngajima istri, atanapi naon bercinta dah gitu nya. Dina ieu pasal teh aya waktu-waktu gitu nya diatur ku ieu hukum. Walidukhuli waktuhu ma'rufun ba'dal isya'i au qablaha ma'luf. Jadi pikeun ngaduhul teh waktu-waktuna teh geus diatur saur di dieu ceningnya afdolna atawa dianjurkeun teh saenggeus isya au qablaha atawa samemeh isya, berarti saenggeusna salat magrib berenya maklub anu dikanyahokeun tah kitu nya. Saur kinadim anna matluba fi duhuli jauji bi jaujati ayyakuna ba'da sholatil isya'i di anna dalika huwa sunnah. Seandaina urang rek ayeuna sosonoan, rek ngajima jeung ayeuna istri urang, jeung istri urang kitu nya, rek bercinta, tah ayeuna dianjurkeunana ceningnya waktuna teh geus isya margina, saenggeusna ayeuna salat isya mah li anna dalika aya elatnya, li anna dalika huwa sunnah. Sabab geus salat isya mah eta cening naon hukumna disunatkeun tah kitu nya. Terasna ni Wala juji sareng menang non ayakuna yen kabuktosan itu duhul bada sholatil maghribi eta tetep dina sabada sholat maghrib wa qabla isya sareng sameme isya wa taqaddama sareng parantos narimati payun non anna duhula kana saenyana ngaduhul jaijun eta anu menang bisa iri suhuri dina sakakareuna pirang-pirang bulan wal ayami sareng pirang-pirang poe. Ilama angin perkara ya takwa au narima takwa itu si jalma min hatina itu ayam. Suma asaro tuluy ngesarahan itu kinadom ila ada biduhuli kana pertingkahan ngaduhul bi qauli ku dawuhana kinadom. Tah ceuk tadi geus salat isya mah eta hukumna sunat. Kumaha lamun teh mah ayeuna geus salat magrib di dieu wa ya yuju ayakuna ba'da salatil magrib wa qabla isya. Di dia menang ceningnya geus salat magrib oge saking ku geus teu kuatna ayeuna nya nungguan isya teh lila ieu biasana nu kieu mah pangantennya anu ayeuna naon
nikah pertama atau bulan pertama non malam pertama. tak biasana nu kieu mah eta malam pertama panganten geus teu kuat ieu nungguan isya der yang geus salat magrib teh tapi omat urang ulah sampai ka kabablasan ayeuna salat isya tah gitunya sabab ceuk sapalina kaol mah hiji keterangannya menang cening ayeuna keur anu malam pertama keur pangantin baru mah ceningnya salat isya teh ditarik ka mana ka magrib menang cening da aya ketentuan jeung aturan-aturanana gitunya saur kinadom anna duhula jaijun pisairi suhuri wal ayam jeung ayeuna duhul teh meunang ceningnya unggal bulan oge teu naon meunang ceningnya wal ayam unggal poe ces unggal poe burang puting ces teh terus teu kaup antel teu kuat ieu teu naon kitunya urang pan geus teh nya rekna setiap detik setiap waktu kitu naon kitunya karasa ku pribados kitunya ku pribados karasa ayeuna keur sabulan 2 bulan mah kitunya anu naon anyar kawin mah geus ka itu mah nya kitu teh awe nya tapi na aya tata carana jeung adab-adabana dina duhul teh kitunya saur di dieu dina bet bismillahirrahmanirrahim urang ngadomkeun wa kaunu sahin ala taharati huwa sawabu dunakum bisyarati summa yuhayyi bisalami ya fata summa yusalli mastata'a sabata sukran ala tamami nisbidini bidanika idunakum tabyini summa tayad'u wa yatubuja min kulli majtanahu lam kiro'a. Enggak baca lagi. Wakalnu ari kabuktosan itu si jauh sohin hei sobat ala toharatin eta netepan kana suci. Wa ari itu kawal teh eta aswabu kawal anu bener. Dunakum kudu nyandak anjeun kabeh bisyaratin kana kebungahan. Sumayu hayyi tuluy ngahurmat tuluy kudu ngahormat itu si jawaz bisalami serta maca salam ya patah hei pemuda. Sumayu soli tuluy salat itu si jawaz ma kana perkara istato'a anu kawasa itu si jawaz sabata tah bakal tumetep itu si jawaz. Syukran karena syukur ala tamami nisbidini karena nyampurnakeun setengahna agama. Bidan nikahi kalawan ieu nikah dunakum Bisa kudu nyandak anjeun kabeh tabiini kana penjelasan. Sumata tuluy nyampurnakeun itu si jawaj jad'u kalawar ngadoa itu si jawaj waya tubuh sareng tobat itu si jawaj jaa mangka bakal datang ka itu si jawaj mingkul limatina saban-saban perkara ijtana anu midamel dosa itu si jawaj hukana itu umat lam tiroa anu taya kamang-mangan deui eta maujud. Tadi nabiat ieu wa kaunuhu sohin ala toharoti huwa sawabu dunakum bisaroti. Jadi anu pada intina mabet ieu teh nyaeta lamun urang rek jima khususna ayeuna kange ayeuna panganten baru umumna panganten bau kumaha jeung nu nomor kahijina nyaeta ala toharotin kudu kaayaan suci anu pada hartina di mana urang rek jima teh kudu boga wudu ternyata nomor kahiji. Anu nomor kaduana huwa sawabu dunakum bisaroti ta eta teh kaul anu bener anu leres ceningnya ayeuna urang nalika urang rek cimati kudu anu suci kudu gaduh wudu lah. Terus naon nomor kaduana nyaetakeun di mana-mana urang rek jima teh nu nomor kaduana urang teh kudu silih hayang kudu silih nafsu gitunya ayeuna salakina hayang aweuna oge hayang pamajikanana keur hayang salakina oge hayang. Jadi ulah bertepuk sebelah tangan gitunya tengeunah apa yang bertepuk sebelah tangan mah lakina enak mancreng misalnya awena tah eta mah ulah dipaksakeun da tengeunah gitunya kalaman ku pribados tah gitunya ayeuna tong maksa cinta gitunya satusan naon santos ayeuna urang kudu suci kudu boga wudu terus ayeuna kudu hayang gitunya duanana kudu akur. Terus summa yuhayyi bisalami ya pata terus mukakeun panto ka eta kamar teh nya si salaki teh assalamualaikum nya teh assalamu ala ka eta istri teh cik nah di waler cening ku istrinya teh waalaikumsalam ulah janji urang pas mukakeun panto porosotkeun kitu nya da apa aya aturan-aturanana ya ada badabanana da kitu nya satosna kitu summa yusolli mastato asabata salat sunat heula 2 rakaat ceningnya
eta si salaki teh, tapi ulah lila teuing. Sabab naon eta si awewe bisi keselen di kamar gitu nungguan urang lila teuing gitu nya. Mun ek dikirnya biasa we dikir heula gitu nya. Nah dianjurkeun ayeuna urang kudu salat heula, tah eta teh tanda urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala nyata mendapatkeun saparona agama. Tah kitunya. Bidan nikahi dunakum tabiini, nikah teh semata-mata ayeuna nyampurnakeun saparona agama. Tah kitunya. Terus summa tayad'u wa yatubu jaa min kulli majtanahu lam tiroa. Sanggeusna kitu sumayad'u tuluy we ngadoa jenengnya ngadoa wa yatubu terus ayeuna taubat pilih teh ama garu kesalahan anu kamari-kamari urang rek duhul teh kudu naon heula, kudu ayeuna ngadoa heula, taubat heula gitu nya rek duhul teh supaya aman tah kitu nya lam tiroa jeung ulah kamangmangan. Terusna Baru parantos ngabaritakeun deui itu kinadom rahimahullahu amin. Rahimah muga maparin rahmat huka itu kinadom saha Allah Gusti Allah fi hadhil abyati dina ieu pirang-pirang bet annaliduhu lakana sanyana eta tetep pikeun ngaduhulna salaki ka pamajikan teh adaban eta adaban eta klamana minha eta tetep tina sapalina itu adab teh ayat huru arian ngabersihkan itu si jawaz batinahu kana batina itu si jawaz wayu jayinu sareng kudu ngagindingan itu si jawaz hukana itu batin bitaubati kalawan tobat min jami'i dunubi tina sakabeh pirang-pirang dosa wal apati sareng pirang-pirang pancabahaya wal uyubi sareng pirang-pirang kasalahan. Payad hula mangka ngaduhul itu si jawas teh tohiron barian anu suci nadi pantul anu bersih hisan barinan sesungitan. Tah kinadom ngajelaskeun dina pirang-pirang bet sanya-nyana duhul teh aya adab-adabanana yutohiro batinahu wa yujayyinahu. Jadi contoh kieu lamun urang ayeuna keur jima keur duhul keur kikituan jeung pamajikan urang ulah sampai ka dohirna urang ari jeung pamajikan batin ngabayangkeun awe sejen ulah ta eta teh ta kitunya gopet eta teh. Jadi pokona mah lamun urang dohir jeung pamajikan batin ge anu dibayangkeun ti pamajikan we kitunya nikmati syukuri anu aya di hareupeun urang tah kitunya ulah ngabayangkeun awe sejen teu meunang eta. Terus naon wa yujayyinahu bi taubati min jami'id dunub wal afati wal uyub. Terusna ayeuna bersihkeun melalui taubat tina sakabehna ayeuna pirang-pirang dosa jeung pancabahaya wal uyub sareng kasalahan atanapi aib tah kitu nya. Hula tahiron nadipan hisan tah ngaduhulna ayeuna si salaki ka pamajikan teh tahiron nadipan hisan kudu ayeuna kaayaan bersih sareng ayeuna suci jeung ayeuna kudu make sesengitan ulah ayeuna balarau kitu nya. Teu ngeunah balarau mah moal ayeuna berhasrat tak gitunya tak kudu pakai sungitan komo keur awem kudu dangdan tak gitunya ulah ayeuna urang kayak ke pasar dangdan ulah ayeuna rek ngaji hungkul dangdan teh tah urang rek nyambut salaki ieu menyenangkan salaki urang teh kudu ayeuna dangdan gitunya ini aya mah aya kalepatan tina ayeuna maca awe nyurahkeun sareng ngajelaskeun jeung dina jabar barisna takiban jeung sajaba-sajabana mudah-mudahan aya dina ayeuna naon dina aya panghampurana Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.